sadayana, Abdi Rahma Yuliana Saputra Dewi di kelas 11 RKL 3 bade nyarioskeun warta ngeunaan kadaraha anu ngeunah pisan mie ayam. Hayu orang tinggalin asal usulna anu menarik. Sobat kuliner enak, saha sih anu teu wawuh jeung mie ayam? Kadaharan ieu teh gampang kapanggih jeung mie boga harga nu kahontal ku dompet urang. Mie ayam mie boga rasa gurih, amis, serta tangtu wae mata kapicut dina latah. Tapi nyaho henteu sebenarnya mie ayam teh asalna aya patalna jeung Tiongkok loh. Mimitna kadaharan ieu dingaranan bakmi. Tuluy ngaroba nami jadi mie ayam sangka leuwih nyocokeun kana kebudayaan jeung rasa lidah urang Indonesia. Terus kumaha sih caranya ayam teh? Mimitina mie ayam dijang tina tepung terigu ku tuluy direbus. Sanggeus asak, mie dihidangkan jeung minyak ayam, kecap, jeung topping hayam sepur. Di Wonogiri, racikan minyak hayamna leuwih khas sebab dijieun tina sayuran, bawang wadus, jahe, lada, katumbas, jeung kulit hayam. Kadang oge ditambahan topping sejen seperti bakso atawa pangsit. Mie ayam biasana dijual kalaya harga nu kahontal sakitar 10.000 nepi ka 15.000. Kitu warta ti abdi ngeunaan mie ayam, mugi aya mangpaatna sareng hatur nuhun parantos ngadangerkeun.